kang kaping 3 jawazud takhiril gusli minal janabati lis-shaim kuna ngahirkeun adu saking janabah kadeung kang puasa ila ma ba'da tulu'il fajri teu maring barang kang tetep ing dalam sausana muncul fajar meunang ngengke-ngengkekeun mandi tina junub dingkekeun bae mandina lah datang ka ba'da tulu'il fajri subuhna jam 4:30 jan udang jam 5 genjan 5:30 bari mandi junub bari salat subuh jam 5:30 tapi wal afdalu ta'jilu bil gusi qabla al fajri lan utai utamana maiku ngageakeun kalawan adus ing dalam sadurunge fajar tetep afdal nama mandina memeh fajar utawi kang kaping 4 iku al haid wa nafsau utai wong kang haid lan wong kang nifas izan qata adamu halailan tatkala narima pegat apa getihe karena haid lan nafsu ing dalam wengi summa tala al fajr kari muncul apa fajar alaihi ma ing atas haid lan nafsa qoblal iktisali sareng adus soha summa iku sapa puasane karena haid lan nafsa sarwiti haid pegat tipeting jam 12 saat terus lah dingkekeun le datang ke fajar puasa niat biasa can mandina engke entas subuh tadana sumatalal fajr alaihi ma qabla litisal memeh mandi kaburu muncul fajar sah bae puasa utai kang kaping 5 iku imtinaul itilam narima kacegahe ngimpi jima alal anbiya nyata pirang-pirang nabi moal aya nu ngimpi jima nabi mah ya anallaha qad asmahum minasyayatin kana zatun Allah ikut teman ngaraksa ya Allah mengambiya saking pirang-pirang setan nu ngimpi jima makan diulinkeun ku setan. Ay nabi mata ara urang mah aja malah aya wiridan paranti ngimpi jima. Ditulis ku urang. Ajeun deun handapeun anggel. Peutingna datang. Babari ayatna babari. Deuk aya ngimpi jeung sajen aya urang. Jeung ieu ini Rahman. Ya bintang film anu geus kadaluarsa. Atawa Doris Klabeut besi penasaran kayak Tia Octavia pasangan Roma Irama tulis ke orang Fendi ya Tia Octavia tulis ayatna di dinya zat tenden di dia eta zat hesan ke orang itu wal kebel langsung datang kunti anak aduh ilmu geus kurang naon ilmu loba jasa dek hayang naon aya bae hoyong naon bae aya masyaallah karim gelap utawi kang kaping 6 iku ali tijaj bi palihi gawe hujah kalawan pada melan kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala umumil hukmi ngatasé hukum liana a'malahu kana satuna pirang-pirang pada melan kangjeng litashriku maidakeun kada nyareatkeun kangjeng Nabi mah sagala rupana tasre dipiwarang ku Gusti jang hukum wal khususiyatul la tasbuti la bidalili lan uti khususiyah iku ora tetep ya khususiyah angin kalawan dalil rawil hadis Abdullah bin Ka'ab al-Himyari maula Utsman yang dari peperdekaan Utsman ngariwayatkeun ya Abdullah an Amr bin Salam hawara dan ngariwayatkeun anu saking Abdullah bin Saq wasaqahu Ibnu Hibban lan miandal kang miandal itu ing Abdullah bin Hibban
an Aisyata wallahu a'lam bissawab.